Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Obras TV. Obras TV. Obras TV. Obras TV. Obras TV. Obras TV HD pisan euy. Neng, ujang teh jeung neng teh hubungan teh 1 tahun. Geus lila, Neng. Terus kumaha tuh, Jang? Ieu, Neng. Neng, daek teh Neng berkembang biak jeung ujang, Neng. Emang aing teh londok? Neng. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Men, ieu bapak. Bangesikeun pulsa ka nomor bapak 20.000 penting. Kek sakedap Bapak. Sanes Bapak teh tos pupus Bapak. Nya poho, bapak tetos pupus. Hampurannya men. Bapak. Cak, kenalan mana Cak? Terus cicing. Tinggali Cak, aing gagahnya. Laki gagal ge karena huruf L na. Emang lamun eueuh huruf L na kumaha ge su? Nya mun eueuh huruf L na mah nya jadi aki-aki peot we. Mana ya geulis, anggar we bujul nama belah. Men, ka dieu. Aya naon nih? Ka dieu. Aya naon yang darah nyauran segala. Men, da teh boga rahasia. Rahasia naon neng? Sok bejakeun ka AA. Mau sini beja-beja. AA mah pinter bisa jaga rahasia neng. Mana buktina? Buktina AA omen tiba heula bogoh ka Neng Dara. Tapi kayana Neng Dara kan teh apa? Enak tunggu teh. 800. Moal, tebakan goes jabai. Geus satu lah, geus bayar 1 juta lah, geus sok duitan ayeuna. Bener. Heeh, sok lah. Ya teh ke wae mah ya. Sip. Nuhun ya. Langsung ya, budak karunya tuh ah. Siap. Nuhun. Yuk. Bener wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Abah tumben mau sepeda. Sepeda di mana, Bah? Eta teh si Kang Aan. Wah, beli murah. Beli 500. Beli we karunya keur budak lah. Oh, Abang rasin itu nya daya perlu kene. masuk. Bu, ada si Abah kemana bu? Ada cikene kadinya. Ente puguan amu. Ari sepeda saha amu? Kabeneran dijual sabaraha amu sepeda? Pibatieun ye jual 700 aku aing mah. Nya sok we wani 700 mah. Berarti boga bati 200. 100 ewang insyaallah ye. Kamu
Kan baiklah 700 oge. Nuhun ya. Heeh, sok-sokna sok atuh. Jadi sanak ya punya. Heeh, sok cing awet nu nganggona, cing awet sepedahna. Ya, Bu. Lumayan ya. Bu, bu, bu. Ih, aya naon abah gogorowokan deui. Sepeda nu tadi nang beli abah mana? Dijual abah. Dijual seberapa ya, Bu? 700 abah jadi urang boga bati 200. Kade bagi-bagi amu 100, abah 100. Kang. Kang Ujang. Kang Ujang. Yuk. Besok beneran, ya aduh. Duh. Kenal Kang Ujang? Si kan ukur ngarumus Kira-kira sabaraha ayeuna? Ieu mah lain togel, kan teu meunang haram togel mah nyaho. Naon atuh Kang Ujang? Ieu aing nyen silsilah keluarga geus 3 poe gagal wae. Teu beunang-beunang. Silsilah keluarga. Emang kumaha mimitina? Heeh, apanan ieu teh urang, supnya ieu urang. Urang teh kan kawin jeung randa. Ngaranna si Jennifer Denok. Ish. Kade, indok manehna. Manehna bawa budak. Umurna 20 tahun. Ngaranna teh si Catherine Damayanti. Terus kumaha tuh? Ieu, Sup. Kan bapak urang teh duda. Keur beuje-beujena yo. Kagak kene bapak urang teh. Ningali ka si Catherine, anak tere urang, keur beuje-beujena moy. Hayang ka anak tere urang ka si Catherine. Si Catherine deui belegug. Daek deui dikawin ku bapak urang. Aduh. Terus kumaha deui Kang Ujang? Heeh, nu akhirna mah si Catherine teh anak tere urang kawin we jeung bapak urang. Aduh, aing lieur. Sup, berarti lamun kitu mah si Catherine teh jadi indung tere urang. Otomatis atuh bapak urang jadi minantu urang, bener teu? Atuh heueuh Kang Ujang. Can beres eta teh, Sup. Terus kumaha deui eta teh? Nya, saenggeus 2 tahun urang kawin jeung si Jennifer Denok, urang teh boga budak, Sup. Ngaranna si Lucy. Heeh. Otomatis si Lucy teh berarti adi tere indung urang atuh kitu mah. Heueuh nya euy. Kela. Nah, jadi adi indung tere di dinya Kang Ujang? Apana si Lucy teh budak urang, adina si Catherine, anak tere urang. Sedengkeun si Catherine kawin jeung babe urang. Otomatis si Lucy nyebut bapak ka urang. Heeh. Bisa oge, urang ka manehna nyebut bibi. Kagak si Lucy. Terus kumaha deui Kang Ujang? Tahun hareupna anak tere urang si Catherine Darmawati jeung babe boga budak. Lalaki ngaranna si Robert Suryana. Tah berarti si Robert Suryana teh Jadi adi tere di Kang Ujang. heueuh. Nah, berarti si Robert Suryana bisa nyebut aki ka Kang Ujang. Heueuh. Jadi lamun kitu masuk. Dina waktu nu sarua, pamajikan urang si Jennifer Denok, indung tere urang.
Sakaligus Nini ti budak urang si Lucy. Tah, eta Bener teu? bener. Oh, ari kitu mah Kang. Jadi si Jennifer Denok selain jadi pemajikan Akang, si Lucy oge bisa nyebut Aki ke Akang. Heueuh bener. Heeh. Nah, Sup, jadi nu matak dieu teh garis silsilah keluarga urang. Siga kieu ye, pabelit. Urang ya atuh jadi lieur ari kitu mah Kang. Bisa jadi gelok.